bahasa nempok teh jadi kudu dan maksud kudu pun dan jadi maksudnya ulah sampai ditinggalikeun karena hal-hal anu negatif, tapi tinggalikeun tempokeun karena naon bae rupa anu meunang ridona Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta bentuk syukur. Eta hiji contoh. Urang tahu urang gaduh motor. Nah, gaduh motor naon bae sagala rupa, tak urang teh pasti ngucapkeun alhamdulillah. Tah salagi eta motorna aya di urang berarti nikmati Allah. Urang teh cukup ngucapkeun alhamdulillah hungkul masih kena syukur anu alik. Tah syukur nu gedena urang kudu dilaksanakeun. Mana? Digawe eta motor, lakukeun eta motor, nya pake eta motor sesuai anu dipikareun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang supaya